Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejer, Bapak Ibu guru, sareng saderek sadayana anu kusim kuring dipika hormat, langkung ti payun mangga urang sami-sami nyanggakeun puji sareng syukur ka Gusti Anu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala anu masihan hidayah sareng inayahna janten urang sadaya tiasa ngempel ngariung dina ieu kesempatan. Shalawat sinareng salam urang panjatkeun ka junjunan urang sadayana Nabi Muhammad SAW, ka keluargina, ka para sahabatna, sareng ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir. Para pangjejer sarta pamilon anu kusim kuring dipika hormat, sarta acan nincakana acara nu salajengna supados ti disaha-saha sim kuring seja nepangkeun para pangjejer anu bade ngadugikeun kamandangna. Pangjejer anu kahiji nyaeta Joko Widana anu asalna di Cikijing. Wilujeng enjing Joko hatur nuhun kana kasumpinganana. Anu kadua nyaeta Sugeng Santoso anu asalna di Sukahaji. Wilujeng enjing Sugeng hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin, supados urang leuwih neulaman ngeunaan tema anu dibade dibahas ku urang sadaya, hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjejer. Sumangga ka Joko kanggo ngadugikeun kamandangna. Atur nuhun ka Joko anu atos ngadugikeun kamandangna. Sae kacidan naon rupiah anu didugikeunana. Indonesia tiasa bebas di pandemi COVID-19 teu kedah nunggu datangna vaksin. Kumargi kitu hayu urang lajengkeun wae ieu sawala. Anu salajengna nyaeta sugeng dihaturanan kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Sugeng anu atos ngadugikeun kamandangna. Nurutkeun mantena, Indonesia bebas di pandemi COVID-19 teh tiasa kajadian upami masyarakat Indonesia nerapkeun protokol kesehatan. Sapertos ngagunakeun masker, nerapkeun jaga jarak, sarta rajin basuh leungeun. Kulantaran waktos anu sakedik, salajengna sim kuring bade ngawatasan kanggo pamilon anu bade tumaros ngan ukur kanggo saurang. Dina ngadugikeun patarosanana, kedah ngacungkeun pananganana, teras libatkeun namina sarta kenging gogorowokan. Hatur nuhun ka Silvana anu tos ngadugikeun patarosanana. Patarosanana kirang langkung ngeunaan naon wae kunci pamutusan mata rantai COVID-19. Sumangga ka Joko kanggo ngawaler patarosanana. Hatur nuhun ka Joko anu parantos ngawaler patarosan ti Silvana, anu isi waleranana nyaeta 3T, testing, tracing, jeung treatment, sarta ngagunakeun masker, nerapkeun jaga jarak, sareng basuh leungeun. Kunci ieu oge didukung sareng kabijakan lockdown atawa PSBB anu kudu diturutan ku masyarakat sangkan ngurangan mobilitas anu jadi penyebab penyebaran COVID-19. Teu karaos ieu acara teh parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara teh ti kawit dugi ka rengsena parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Ku kituna hayu urang tutup ieu acara teh kumaosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring salaku panumbu catur sarta sapara kanca nedah hapunten anu kasuhun bilih aya cariosan-cariosan oge paripaos anu matak teu ngeunah kana manah hadirin sadayana. Mung sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kana perhatiosan ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.